Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng wengi tepang deui nya sareng Kang Arid dina acara Dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyanak judul Pelet Ti Indung seri ka-3. Ieu carios teh mitra-mitra antara gabungan tambihan sareng kisah nyata. Engke bakal seueur kaguar dina catur carios ieu. Dina seri kadua kamari nyaeta nuju nyarioskeun Mang Tarman Jang Ikin sareng Jang Aso anu ngundag-undag si pendilnya sareng karencanganana. Kumaha lajenganana acara Dongeng Sunda teh nasi pendil tiasa katewak atanapi moal. Supados teh nyangkolong tingkana waktu sumangga ieu acara Dongeng Sunda urang kawitan bae mitra. Mang Tarman ngaberengbeng lumpat marijeng bangsat-bangsatan dituturkeun ku Jang Ikin jeung Jang Aso. Bangsat, eta bangsat lauk, ewak bangsat. Kita cek Mang Tarman. Atuh anu keur aya, eta anu keur aya di jero imah, wah. Mane rareuaseun kituna teh bari gancang kabehana kalaluar. Bari mawa paneungeul. Da harita teh can sarare. Nyaeta nu karek baralik lalajo teh malahan mah aya nu keur nuang lotek, aya nu karek gogoleran, aya nu keur lalajo acara TV TVRI. Aneh karya sapari teh ningan mitra-mitranya. Warga terus kalaluar. Banar keluarga katempo aya anu lalumpatan bari awakna baraseuh tur pinu keletak. Atuh rek teh curiga kumaha. Mang Tarman gogorowokanana aya nu maling lauk. Gorowok sararea cing gorowok. Bangsat, aya bangsat. Bongsot. Di mana? Itu di ditu bangsat. Sosok budak aya udak. Lain ngejar dak wae aya bangsat teh. Kumaha teh? Oh ampun atuh da, tekan heula. Kadek-kadek ke barang dahar. Oh sosok budak itu. Eta oi, tuh. Itu lupa tuh kakak air tuh. Ayo udah. Kitu cek warga. Bari kitu nate. Pahibut anu kakaler anu kakedol. Harita teu lila srok Mang Tarman Jang Aso jeung Jang Ikin kadinya. Atuh warga nu canda lumpatan mah pukpok naranya. Ayo bangsatan, Mang. Bangsatan. Kita cek warga. Eta bangsat tauk. Aduh. Untung kapangi ku kuring. Lamun teu kapangi, wah. Balong kuring bisa beak. Kita cek Mang Tarman. Ayo tuh Mang urang udak. Pen kuring ka dieu, mangga itu kita cek warga. Atuh anu saterusna sararea burber ngarudag. Areta si pendil jeung baturna diudag-udag. Si pendil soak lain dikieuna. Komo ti ditu gorowok, kumaha we anu moro bagong. Tuh. Siga katongoh euy, katongoh. Oh, udak ewak kebugan lah, pajak jelema kitu mah. Ari wah kan.
Ari harita si Galon bakat ku soak. Si Galon soak lain dikina. Si Galon mah gancang asup ka nyaeta kana kolong imah. Bari di kolong teh pinuh ku tai kotok. Atuh awak si Galon awakna pinuh ku tai kotok jaba barase jaba tiris. Meni norok tok bibirna meningeus gentel. Sajong-jongan mah si Galon ngahep-hep di kolong imah. Dalilah si Pendiel, si Boto, si Burik benang keluarga atau pada ngagebogan. Oh mau anu rada sentimen mah ningali eta teh si Pendiel. Wah habak-habak we. Bari ampun-ampunan gaya we dicah-cara sok sanajan si Pendiel jeung anu sejenna geus ngajelaskeun urang mah cenah lain bangsat, urang mah lain maling, urang mah teu maling lauk cenah teu. Asli cenah urang mah demi Allah teu cenah urang mah kenaon lauk loba di imah ge. Kuring mah asli cenah henteu. Wah si lauk teu bauk lauk. Rek darahaun atuh sia mage turun ka balong. Berarti si lain rek maling lauk. Make otak atuh ngomong teh. Aing mah di beres sajuta ge teh sudi najis teuing. Jeung teres jeung peuting kurung aku jubar ka balong. Kitu cek sebagian warga. Anu saterusna si Pendiel, si Burik jeung si Botol dibawa ke kantor desa. Terus si Pendiel ditanya ku palurah. Ngaderek-derek si Pendiel nerangkeun kajadian ti mimiti nepikeun ka manehna beunang ditewa ku warga. Harita ge pakarta bapana si Pendiel datang ke kantor desa. Dapada nyusulan pajarkeun teh cenah pakarta itu si Den Pendiel ruksak pada nenggelan keluarga ku masyarakat. Sukuna jeung leungeunna papisah, sirah jeung cukup papisah cenah. Atuh ngadenge kitu teh pakarta teh meuni ti tuturubun ti imahna leuwas lain dikieuna. Bisi jeung bisi bener anakna bisi kumaha onam. Sadatangna ka dieu nya pakarta nafsu lain dikieuna. Anakna dituding maling haok. Pakarta ngahaok. Sahabu wani nuding anak dewek maling jeung sanu geus dengelan anak dewek. Dewek teh suka. Dewek teh ridho. Kitu cek pakarta bari melak cangkeng. Atau warga harita anu narempokeun sakitu lobana teh ngan teu dibawa ka jero. Da dibawa ka jero mah wah bisa cilaka. Ti luar pukpok dewek karta nununggul anak si laing mah dewek karta dewek besi si laing rek teu suka ka dewek. Kitu pukpokna warga ti luar. Cek iya ku dewek, cek iya ku dewek. Komo anu ngarasakeun ka pakarta mah. Da pakarta teh kaitung di daerahna pika sebeleun. Pangpelekikna ka cai kana cai ge lamun menerkeun cai di sawah teh wah pangpelekikna panghawakna. Matak pas aya kebenaran kitu atuh mepeus keuyang warga teh. Pok pakades nyarita, tenang pakarta tenang. Iya jeung Pendiel jeung baturna informasi mah geus turun ka balongna Mang Tarman. Bari balong Mang Tarman teh diubak. Tak gitu anu menang ka informasi
Kasim kuring mah gitu cek Pak Kades. Pok Pakarta nanya ke Mang Tarman, bolor sih teh gitu Tarman, anak ewek turun ke balong si ngocrok sia tong jejionan besi di kampleng kuaing main anak dewek anu pangbohara di kampung iya nepikeun ka maling lauk emangna balong si lain di pelakan yuk gitu cek Pakarta bari tipe polotot nya gitu lama dawa tujuan tek nanahaon tek turun ke balong kuring dari ari tangtuna ge meureunana aya tujuan aya maksud sok we ku Pakarta pikir kotak normal tah make ieu atuh tah make tarang mohon mikir make tarang ulah make tur lamun si pendi leuweuh tujuan ka balong rek nanahaon ubek balong batur ka tiris-tiris kitu cek Mang Tarman. Mang Tarman teh ieu sieun sok sanajan Pakarta teh jelema beunghar di darah dinya mah. Pok Pakarta nyarita deui. Kapan tadi Tarman sioh cuk anak dewek ya anak dewek lain rek maling lauk sia tapi ku sabab golo dina awakna aya podol yo gorana haon anak ewek anak maling lauk ya arawan dengekeun sia ku jejewir katos teh loba lauk mah dewek loba pisan lauk mah tong baro sakilo ya dengekeun sia ku jejewir katos teh satan ge aing gablek ya tong waka nuding sia nuding kana kain Tarman kitu cek Pakarta bari kitu teh nyirilik Karta dengekeun mantang papelekek ya mantang papelekek lah eta peda sia beungar ya dengekeun ta sanajan aing jalma teu gablek sanajan aing jalma kurap sanajan rupa aing siga coet iya tah dala keur ngaran si Tarman moal ieu dipangmundurkeun kitu cek Mang Tarman sarua nyirilik hop tenang kosleun kalat kalakuan teh harga da tunuk ieu teh pemerintahan inti popolotot kos bolon Pakarta deui kawas lain kalat cicing Pakarta Mang Tarman lamun ieu rek dibereskeun ku pengurus sok bereskeun lamun mah mantap arah laing mah ngadon bari emosi panyaho kuring teh hayang nyaho heula seluk belukna lama rek galungan tuh di sawah montong di dieu kitu cek Pak Kades sewot lain di kieuna sabab hari kira-kira teu bisa diatur mah cenah ayo nama kieu we Pakarta Mang Tarman isukan urang buktikeun naha omongan yang penil bener atau henteu
ame puguh kitu maka tempo ku panon ku bukti. Kuring dina waktu ayeuna moal bisa kanyalahkeun. Nah jang Pendil anu salah atau Mang Tarman anu salah. Sabab kuring kudu make fakta tuh. Ujug-ujug ayeuna main anu. Ayeuna Pakarta warga kuring, Mang Tarman ge warga kuring. Anak kuring teu bisa berat sabelah, teu bisa dengdek topi lah, cek bahasa Perancis nama. Tetep ieu kudu dibuktikan ku bukti nu kuat. Eta ge lamun rek ngiluan, rek ngikuti aturan pengurus, ari teh mah terserah. Kitu cek Pak Kades. Mohon saya kitu pisan Pak Kades. Saya pisan kitu cek Danton Hansip. Mere sarannya cenah mending kitu. Sok ayeuna mah jang Pendil, jang Boto jeung jang Burik ganti heula baju we. Karunya lain naon tiriseun. Kitu cek Danton Hansip. Atuh anu tiluanana teh disalin nyata dibere nginjem ku Pak Kades. Karena jam 8 isuk-isuk sararea ngabring mimiti di tempo teh nyata balong Mang Tarman heula. Bener balong Mang Tarman teh masih kena kiruh atuh. Daripada ngubak ku jalma opatan. Terus eta balong teh dipotoan. Fotona ge mitra-mitra teu ku HP da kapungkur mah teu aya HP. Cacan rame model ayeuna nya HP teh teu aya kapungkur mah. Tapi ngagunakeun kamera khusus anu tukang motoan atanapi di tukang foto khusus. Pak Kades teh nyewa teh mah. Beres di balong terus nuju ka Cukang Awi teh anu dicaritakeun ku si Pendil. Bari di barangan ku ti pihak kepolisian nyata Bimas Desa. Barang serogana Cukang nyata kana Cukang Awi teh. Cukang Awi teh bener we rami ping ku podol. Aduh eta. Nah eta tah lamun apaleun masaha nu ngarami pingan teh badan teu pada agebot mah. Ari nu boga dosana mah jang Ikin yang hewe seuri. Cek jang Ikin mah makan bro cenah. Tuh Pak, tuh nya Pak Kades. Tuh. Ari mah teh ngabobodo tuh loba podol. Ih. Padahal unggul tuh enak mah rada garing seutik. Kitu cek si Pendil ka Pak Kades. Ah, nya jang, nya bener. Wah, dulu sih Tarman. Anak aing tuh bohong. Lalu dia bukan gua anak aing bener itu. Cukang Awi loba pono, buah pono si lain Tarman. Kitu cek Pak Karta. Tenang Pak Karta. Kunaon sih Pak Karta ngan sewot jeung sewot weh. Tenang, kecuali podolna ku Pak Karta lamotan. Kitu cek Pak Kades bari semu molotot. Amit Pak Kades ulah kitu. Roku atuh. Ari mere kuring jalma beunghar kudu ngalamutan pro garing. Rupa-rupa teuing. Demi Allah Pak Kades mung. Demi Allah sumka lagi embung atuh kudu ngalamutan pro garing. Pak Kades mah. Kitu cek Pak Karta. Bari ngabiri gidig. Anu saterusna Cukang Awi ge sarua dipotoan keur bukti. Geus beres motoan Cukang Awi anu saterusna sararea datang katen Nyi Imas.
atuh bapana nyaeta Bapak Nyi Imas uluh meuni reuaseun sabab loba anu daratang kadinya barijung aya polisi, aya Pak Kades, aya Danton Hansip. Ngancek Pak Kades cenah tong reuas mang, tong reuas dalerek nanaon ka dieu teh. Ieu mah arek ngaluruskeun masalah. Malahan mah teh dah dipanggil da ameh jelas perlu kesaksian anu jelas. Anu saterusna Nyi Imas jeung teh edah ditanya ku Pak Kades. Nya Nyi Imas teh nerangkeun naon nu kaalaman. Oh, Pak Kades, hari abdi mah da ka sia pendil ngajak henteu. Anjeunna mah sian jajan abdi teu nyuhunkeun. Sareng da nya ngajak ka bumi gen teu. Ari lalakonna mah kieu Pak Kades. Oge ka Bapak polisi kasadayana we supados teu salah paham. Anu saterusna ngan barabat ku Nyi Imas dibejakeun ti mimiti lalajo. Lalajo ge cenah janjian dapat panggih di lapang. Dipangmeulikeun karcis teu ngenta, dipangmeulikeun suuk cenah kacang henteu. Dipangmeulikeun kerupuk curug teu menta. Da abdi ge cenah ari artos manyanak. Dapikeun ka si Apendil cenah ngilu ka bumi abdi. Estuning abdi mah da teu ngajak we cenah Pak Kades oge kasadayana. Tah kitu Pak Kades oge ka bapak-bapak sadayana. Upami abdi lepat di manana. Upami abdi mah da teu ngaramoskeun lepat. Kitu ceuk Nyi Imas. Atuh geus puguh meunang katerangan. Kitu mah Pak Kades pamit bari nganuhunkeun nyaeta ka Nyi Imas jeung ka bapana. Nya Nyai nya kitu we hampur ayeuna Pak Kades geus ngaganggu geus ngariweuhkeun oge ka Mamang. Ngan ke mah mun bisi ieu masalah papanjangan wayahna we kudu jadi saksi. Kitu cek Pak Kades. Oh, mangga Pak Kades. Pada mah tuh Pak Kades dilebet heula. Bili bade cai maya. Kitu cek Nyi Imas. Entong Nyai, keun bae. Da Pak Kades ieu teh langsung ka kantor desa deui. Lainna naon? Hayang gancang beres. Anu saterusna bring sararea nuju deui ka kantor desa. Teu lila sararea geus nepi ka kantor desa deui pok Pak Kades nyarita. Tah, ayeuna mah geus puguh. Yen anu dicaritakeun ku Jang Pendil memang bener. Jeung anu dicaritakeun ku Mang Tarman ge bener. Yen Jang Pendil sabatur-batur geus turun ka balong, geus ngubek balong. Jadi ieu mah masalah teh ari cek sim kuring mah salah paham. Jadi masalahna anu jadi perkara atawa masalah anu pokok teh nya ari ku salah paham mah nya geus kumaha deui. Jeung da urang teh apal saha atuh anu ngambalur cukang ku podol. Jeung naon atunya cukang di balur ku podol lamun eudeuh mah kucet. Tah kitu Pak Karta Mang Tarman. Jadi ieu mah ceuk sim kuring mah kasalahan we salah paham lah. Kitu ceuk Pak Kades. Ayeuna mah nya sabisa-bisa mah
nya dangges kejadian kieu sok we urang saling hampura nya meureunnan Jang Pendil kudu bisa ngampura ka Mang Tarman. Mang Tarman ge kudu bisa ngampura ka Jang Pendil. Kitu cek Pak Kades deui. Pok pakarta nyarita, "Pak Kades, lain masalahna podol ain, Pak. Ain. Da moe tungtungna. Moe tungtungna lamun ngomongkeun podol mah. Kuring wah. Pak Kades, kuring mah teu suka. Teu suka, teu ridho demi Allah, Pak Kades. Ah, ngaran si karta demi Allah, teu ridho. Teu ridho, yen anak kuring disangka maling. Disangka maling ku si Tarman. Kagak kuring mah teu narima." Kitu cek pakarta keukeuh we teu geunah. Mohon pakarta abdi ge paham pisan. Tapi sing emut ku pakarta da Mang Tarman ge moal langsung ngagorowok panginten, moal nyebatkeun maling ka Jang Pendil teh lamun teu turun ka balong. Kieu we lah logikana. Panto bumi pakartanya pantona dikunci, cepret teh dikunci. Ujuk-ujuk aya nu asup ka jero. Nah eta rek disebatkeun. Tos salami paling ge ngabangsatkeun pakarta. Ah di dieu urang kudu bijak. Jadi intina saur sim kuring geuna mah ieu masalah paham. Beresan mah kudu saling hampura we. Teu kudu digede-gedekeun masalah kieu mah. Kitu ceuk Pak Kades deui. Pak Kades geus mimiti sewot deui. Are pakarta keukeuh we nyalahkeun Mang Tarman. Pok pakarta nanya ka Mang Tarman, "Oi, wan, dewek rek nanya ka si laing. Kos karugian naon ha? Ngomong sia. Kos karugian naon si laing ku anak dewek? Ku dewek rek digantian. Demi Allah, Tarman, ku dewek rek digantian. Tapi dengekeun ku jejawir ketos. Tapi lamun karugian si laing geus digantian, dewek rek nuntut karugian anak dewek. Pasti eta. Kahiji, anak dewek bos gomak pada nunggolan. Kedua, anak dewek geus dituding maling keluarga. Wan, silakan nanya buktina. Ari buktina mana? Pan ngalakukeun teh kudu aya pengakuan, barang bukti, saksi. Ari ya daun. Mana? Mana buktina? Sokan aya anak keyep dibawa ku anak dewek. Gaang ku anak dewek. Atau impun heuluna. Sapa tong we dina saku anak dewek kerah ku silaing. Silaing make otak atuh Tarman. Ari eueuh bukti da mah. Karugian silaing. Laun. Sok. Ya capek ka dewek. Ya capek. Bisi digeus siksa ku aing. Kitu cek pakarta. Bari tutunjuk. Atuh Mang Tarman nafsu. Pok Mang Tarman nyarita. Aduh iya. Peda eta meureunannya gablek duduk kuy laken cap meong. Heg karta. Heg esep